Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, tepang deui dina acara Warta Sakola sareng abdi Deva Jasmine Oktaviani. Dina waktos ieu urang bade ngebahas masalah sampah dina lingkungan sakola anu masih janten perhatian warga sakola. Sampah teh mangrupakeun masalah serius dina kahirupan sapopoe sabab tiasa nimbulkeun rupa-rupa panyakit. Kanggo terang kaayaan langsung di lapangan, urang sambungkeun ka reporter. Hatur nuhun, kiwari Abdi Putih Rahayu Rahmawati, ayeuna Abdi aya di halaman SMA Negeri Hiji Jalan Cagak. Di dieu masih katingali aya sababaraha runtah plastik jeung kadaharan bungkus kadaharan anu dipicen sembarangan ku siswa. Sanajan pihak sakola parantos nyajikeun tempat sampah di sababaraha tempat. Kasadaran sabagian siswa pikeun ngajaga kebersihan masih kurang. Kaayaan ieu tiasa ngaganggu kaendahan sareng kebersihan lingkungan sakola. Kanggo terang pendapat siswa ngeunaan masalah ieu, ayeuna Abdi parantos sareng salah sahiji narasumber anu namina Anissa Nur Fitri. Jadi inti nama seueur siswa anu masih kene buang sampah teh di mana wae. Terus padahal tong sampah teh tos disayogikeun. Kahoyong abi mah siswa teh sadar bahwa buang sampah teh ngarugikeun. Di saterasna abdi ngaharep ka kabeh siswa supados bisa pinceun sampah ka tempatna. Meh naon? Meh lingkungan jadi bersih tur endah. Nuhun kana pendapatna, dipihareup ku aya kasadaran ti sakumna siswa, lingkungan sakola tiasa langkung bersih sareng asri. Itu laporan ti lingkungan sakola, Abdi Putih Rahayu Rahmawati pamit undur diri, ulang deui ka proses. Hatur nuhun kana laporanana. Hayu urang sadayana sasarengan ngajaga kebersihan lingkungan sekolah ku cara miceun runtah dina tempatna. Sakitu warta dinten ieu. Hatur nuhun parantos nyakseni sareng tepang deui dina warta salajengna. Abdi Deva Jasmine Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.